baginda urang Nabi besar Muhammad Ya Rabbi bil Mustafa badli waqa Allah waghfir lana Allah ya wasi'ah sadayana ya Rabbi bil Mustafa waghfir lana Allah ya wasi'ah kahiji Nabi Adam kedua Nabi ketilu Nabi Nuh keempat Nabi Hud kelima Saleh kegenap Nabi Ibrahim ketujuh Nabi kedelapan Nabi kesalapan Nabi Isa kesepuluh Nabi kesebelas Nabi Yusuf 12 Nabi Ayub 13 Nabi 14 Nabi Harun 15 16 Nabi Il 17 Nabi Dzul 18 Nabi Daud 19 Nabi Sulaim 20 Nabi Ilyas 2 hiji Nabi Nus 22 Nabi Zakaria 23 Nabi Yahya 24 Nabi Isa 25 Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mual ayadahi bidugi kepoe kiamat salli wa sallim ala nabi sayyidina Muhammadiyu wa sahbihi ma'ina Jibril Mikail Israfil Munkar Raqibatin Malik Ridwan Sholli wa sallim ya Rabbi ala nabi Muhammadin wa alihi wa sahbihi Allahumma salli wa sallim wa barik. Lamun muludan bertahan insya Allah ngaran Nabi jeung ngaran Rasul mah urang bakal bertahan apal, anak urang apal. Tapi lamun nempo situasi kos ayeuna ngaji di lembur teu daek masantren ka jauh teu betah lantaran ngoprek-ngoprek di sekolah, di majelis taklim, di kuburan. Itu berarti HP jeung HP itu bisa lepas di HP. Bok, ibu, ulah sampai kos aya pengalaman. Ya jibutoli dongeng ya. Pernah diundang pengajian di hiji lembur pagunungan. Ya Allah, gunung. Mobil parkir ke tempat lokasi acara teu bisa asup naik motor batu segede-gede hulu.
Laju nu ngajemput maklum urang gunung naik motor bana aya rantean kencang. Nanya, di mana tempatnya? Dekat di hareup, heutik deui keudang datang. Aya munang setengah jam. Di mana cenah teh? Atuh sobar kanji sobar. Atuh sobar aing ge cangkeng nyengsol ieu. Ya Allah, begitu datang ke tempat mulu dan alhamdulillah horeng loba baraya kos urang gudang alhamdulillah ngabayak jamaah panggungna megah suguhan segala aya ya Allah meriah maulid capek naik motor leungit tapi aya hanjakal hiji kenapa pamuda eueuh nu tampil asik ngomeh HP bae sehingga acara nu MC aki nu tawasul nu macarawi nu marhaba nu ngadoa nu caramah lah aing mah iya nu caramah mah kamu begitu sama aku atuh neng sanajan tos gaduh putra gitu tetep imasanes aki-aki. Apakah ada di antara kamu yang masih mencintai itu? Ya bolehlah. Eta tanu mulu dan aki-aki kabeh ya Allah. Ai eta membeureun tawasul jeung doa pantes we nya. Ieu mah MC aki-aki. Lajuban ngadoa aki-aki, macarawi aki-aki. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Yang ngalehan segala udah. Nu narik marhaba bari nyalan teh natihan tenda aki-aki nyekel mik. Otaja aja qalbi. Otaja aja qalbi. Musbiran jona kona. Eueuh sawarana saya. Lanjut tas marhaba. Manehna kan ngahek kakek tas marhaba nyekel mik. Tidak ngadoa, atuh ngadoa ya Allah. Allahumma awalin akhirin. Muhammad hajat. Hajat naon si Muhammad? Muhammad hajat. Kalanda. Aksal goyot. Kos rambutan pe yang ngagoyot tangga doanya. Mana nu ngora teu aya. Pamuda rawi berkah berjanji berkah marhaba berkah ulah sampai dilupakeun. Coba lamun pamuda nu narik berjanji Masya Allah malaikat turun berkah datang dibuka berjanji Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi bismillahirrahmanirrahim Inna fatahna laka fathan mubina liyaghfir laka Allahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar wa yutimma ni'matahu 'alayka wa yahdiyaka siratan مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم صدق الله العلي العظيم وبلغ رسوله النبي الحبيب الكريم والحمد لله رب إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها
الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك. Hei pamuda eta barjanji teh pujian ka Kangjeng Rasul. Eta barjanji teh di jero madah ngalem ka Kangjeng Rasul. Allah ge muji ka Kangjeng Rasul, puji qadim alal hadits wa innaka la'ala khuluqin azim. Rasul akhlaknya agung, budi pekertinya luhur, dipuji langsung ke Allah. Piraku urang tedek muji ka Kangjeng Rasul, Allah ge muji, Allah ge ngalem. Atuh komo urang umatna anu butuh syafaatna, wajib ka urang muji ka Kangjeng Nabi urang, Kangjeng Nabi Muhammad. Ya Rasulullah salamun alaik عاشاني والدرج يا رسول الله بن عليك يا رفيع عاشاني والدرج عن بدر جيرة العالم يا أهيل الديوان الكرم يا رسول والدرج عفت جيرة يا أهيل الجود lamun urang umatna muji ka Nabi urang nu agung Allah ge nyahoan Rasul ge nyahoan urang muji ka anjeunna Allah terangan Allah uningan Rasul uningan bahkan untung urang dijadikan umat Kangjeng Nabi Muhammad. Syukur orang ke Allah dijadikan umat Kangjeng Nabi Muhammad. Umat anu diperhatikan benar-benar bahkan umat pang akhirna pang tungtungna tapi umat nu bakal pangheulana asup ka sorga. Ya Rabbal ayeuna mah urang teh penampilan saki ayana be di sorga mah bakal pokok potongan wawe sorga di gudang moal aya. Bobo, Cigudang, Cigudang, eta orang Cigudang, awewe gerelis, lalaki, karasep, nu kasep. Tapi lamun cana ieu urang Cigudang jeung urang Tangerang asup ka sorga beungeutna ieu bae atuh lalumpatan penghuni sorga. Cieuna hansip ka sorga hansip. Saha ngaranna? Surya. Hah? Surya. Surya. Wih, kos rokok we. Waduh, Surya ka sorga. Eta lamun teu disalin beungeutna bidadari lumpat aprit-apritan. Urang ge kuari sieun. Tenang ya. Tegap nama kos abri bayinya sih. Wih, Masya Allah. Lamun cana Haji Budoli ka sorga beungeutna ieu bae bidadari lumpat. Ulah apa? Ulah kenceng-kenceng ngomongna sida. Disalin ku Allah, awewe dunia disalin, lalaki-lalaki dunia disalin. Dulur, urang bakal mandi di haud, di Belumbang, di Bengawan, di sumberan cai Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad. Hauduka safil mubarad wirduna Allah ya Nabi alaika ya Rasul salam ya Habib salam salawat
panasna di padang mahsyar, kemudian awak urang nu kotor lantaran umat Kangjeng Nabi bakal mandi di haudhu kasofil mubarak. Masya Allah bersih ngademkeun ka urang. Pakai wudhu dicabut nyawa nyeri, padang mahsyar panas, mandi umat Rasulullah, di belumbang Rasulullah, di sumberan cair Rasulullah, telaga Rasulullah, anu sumberna langsung di surga Allah. Inna a'tainakal fasalli li rabbika wan inna syani'aka huwal. Eta barang urang mandi robah beungeut alhamdulillah. Hiji lalaki mun ka sorga di baturan 70 bidadari. Ya Allah, surya 70 bidadari. Untung kumisna moal doang ayeuna moal. Sing ade ulah salat napalupuh ya bisi kecepet. Laju ieu bidadari-bidadari 70 teh jang urang. Hiji lalaki asup ka sorga dibere ku Gusti Allah imah. Di imahna aya kamar 70 kamar. Di kamarna aya ranjang 70 ranjang. Tiap ranjang aya permadanina anu indah. Di luhureun permadani bidadari keur senyum. Surya. Bidadari mah teu bau kesan. Ai urang Cigudang, urang Pandeglang, urang Tangerang, artis sekalipun sagelis-gelisna eta si Syahrini ngising. Syahrini ngising, Syahrini ngising. Kelekna bau kudu make deodoran SR12. Wih, semprot. Isu kudu nyikat, mun teu nyikat macedak salang. Bau abab, kesangan bau kesang. Tapi di sorga, wah, bidadari tidak seperti itu. Lamun di dunia ayeuna tetep bae nu geulis-geulis, tetep kesangan mah bau hasil. Nu geulis-geulis tengah peuting mah sarua bau tokek. Lalaki bau caru. Sarua bae dihareup micen kotoran, di tukang micen kotoran. Bidadari mah geus henteu micen kotoran, geus teu head, geus teu keputihan, geus teu nipas, geus teu aya hal-hal anu menjijikan ibu. Lalaki ka sorga kami ieu lalaki pope bakal disiapkeun bidadari yang cantik luar biasa. Cek ibu-ibu ai-ai kumaha keheula dengikeun. Di cewek lamun salaki ka surga ke disiapkeun 70 bidadari nu geulisna model kos kitu keng gula kumaha ieu ka haje. Tenang asmuna. Dengekeun bae heula. Lamun salakina ka surga lantaran mawa la ilaha illallah. Laju pamajikanna saiman saakidah mawa la ilaha illallah. Maka suaminya jadi raja, istrinya menjadi ratu daripada sang raja. Otomatis ke pamajikan lamun ka sorga geulisna bakal ngelehkeun geulisna bidadari. Amin ya Allah ya Rabbal. Kuari mah kieu bae sanajan beak budak sabaraha losin tetep bae. Komo nu geus kolot manini-nini geus teu kudu meuli bedak-bedak lah. Geus teu bersahabat kulit jeung bedak. Bedak alandeuh kulit ka pasir. Bedak keli segala pipa paralon selang dibeli. Geus teu kudu lah geus peot ja. Ngajan dibedakan ge kos dodol supaan ceplak-ceplok. Geus mending ngabedakan hate bae bersihan tina dosa, leungitkeun hasud ka papada, leungitkeun takabur, leungitkeun ujub, leungitkeun ria, leungitkeun sum'ah, leungitkeun bukhlu pelit, leungitkeun hirsu hayang kalem hayang boga pangkat. Eta panyakit hate dangdanan hate beungeut mah geus teu kudu dinangdanan nu geus kolot mah mending jariahkeun ka masjid insya maksudna jariahkeun teh duitna lain ini ka masjid. Ning naon kulitna ngagati kulit bedug gitu. Parah. Ini jamaah beladi di luar kotok ngising karasa.
Itu di luar ya kotor. Oh, pakai pempas kotor. Ya Allah. Pikiran. Oh. Hei. Pikiran akhirat. Kurang bakal maut. Waya subutnya kadenge. Assalatu wassalamu alaik. Ya imam al-mujahidin. Ya Rasulullah. Alhamdulillah dak tedeng di tere subuh ya anak hudang nok ceng kasep hudang mantu hudang kakak kasalaki hudang eta ngaranna ibu soleha iya kasalaki na hudang toilet hudang gaduna hudang tuh hudang mah dadana hudang dijamin pasti bakal bejaan anak minantu hudang kurang bisi kapegat ajal dan ibadah kumaha ulama mengorakan neng ya nggak rilis neng ya nanti aja aku mah berhijabnya kalau udah tua pret geus kolot mah teu dijilbab ge sanu beukieu atuh kuari ini misal di luar dia pengen ngamplebuk ngarundai aja susu melar dek sanu daekeun moal aya nu ngora justru tutupan nu rapi insya ulah ngomong ora keneh lalaki mau muda kewe cenah bener marada kolot be sanu ngajamin datang ke kolot di urang hirup tuh kamari di Tangerang aya kapal ngejedur kadenge teu berita ka dieu Haji Budul mah kan caket ka bandara makanya ibu-ibu di Tangerang teh Lion Air geus ngejedur laju kemudian Air Asia geus ngejedur kamari Sriwijaya can lihat aya 1 tahun ka dieu tahun lebih lah eta nu naik pesawat ngarora sarehat calageun nyangka teu bakal paeh laju pan manehna naik pesawat teh disuwe beul didiukeun tarang didorong irung dicolok ngaranna suem aduh eta dokter sekolah luhur-luhur ngalaan leho doangnya oh hasilnya non reaktif negatif boleh naik pesawat sehat berarti pilot naik pramugari naik pertama pilot laju pramugari bari narik koper teh keureulih ya Allah laju saropan androk nage sampai ka dieu panjangan bulah digir sampai ka tunggir sial da budak teu mikiran urang lah insyaallah urang nempo barariung panempona eta pramugari leumpang lagi mani bagus nang sakola pan nu egang leumpang lamun pramugari egang bea koper kasembaran mana leumpang nanteu ngungkruk doang puyuh henteu eta cara kop garulis ngarora sarehat naik pilot kemudian disusul ku pramugari penumpang di ruang tunggu begitu geus beres pesawat rapi aya suara panggilan di bandara baterai nabea dites deh mohon perhatian kepada seluruh penumpang Sriwijaya Air dengan nomor penerbangan E782000 Budian. Dipersilahkan menaiki pesawat melalui pintu 28. Di bahasa Inggris, ladies and gentlemen. Naik penumpang naik pesawat, pilot naik pesawat, pramugari naik pesawat, nyangka tuh mana bakal paeh. Tuh malah video, dadah, aku mau paeh. Tanya mundur paeh, naik bareng, ternyata
di atas Kepulauan Seribu, tepatnya di dekat Pulau Panggang. Malakal maut telah diinstruksikan oleh Allah untuk mencabut nyawa di pesawat secara berjamaah. Aya berjamaah paeh hari itu. Kapal naik. Bu, kapal naik. Begitu pas laut Kepulauan Seribu turun kapal. Laju leungit kontak, suara eueuh, sinyal eueuh. Kagetnya, gulangnya kaget. Diam. Ayo di rumah jendur terakhirnya, naon buat tadi kapal. Dicari kotak hitam, apa penyebabnya? Atuh teu kudu dicari penyebabnya, memalakal maut nyebutnya. Paeh tante tah. Kabeh paeh tante. Urang ge ngadenge sawara doang kaget. Komo itu nu naik ajur, wabe anu hirup. Coba-coba pikumaheun lamun eta paeh datang ngadadak ka urang-urang can ibadah. Innalillahi wa inna ilaihi. Barang menang saminggu eta nya nelayan urang ditu nyiar lauk teh ha. Heuh nyiar lauk menang ramo. Aya bitis. Ya Allah, di Koreaan ngambul teh pajar teh ubur-ubur susuk pramugari bro. Lepas susu. Ada awet pramugari mah nya. Harapannya gitu. Namun ini mah dulu gitu ajur. Tinggal pentilna bae ngalayang. Pramugari bae. Penumpang kabeh bae. Pilot yang pesawat ajur. Laju kumaha urang ieu lamun misalnya maot ngadadak can kaburu salat. Maot ngadadak can kaburu nutup aurat. Maot ngadadak can kaburu ngaji. Maot ngadadak can kaburu timbul cinta kepada Nabi besar Muhammad. Geus tuh beres muludan mah kudu aya perubahan. Nu can sajilbab geura sajilbab. Anu can salat geura salat. Anu can ngaji geura ngaji. Nu can maca kahfi poe Jumat geura maca kahfi. Ambeh ku Allah dibere keyakinan jeung kekuatan. Amin. Bo. Kamari sarieun ka corona kan. Masya Allah, make masker bebagus, aya androk pendek. Eta kan tibalik. Ai corona pake kasihan, ai Allah henteu. Atuh eta tutup mulut takut corona, ai sayangna diemeng-emeng. Eta kan geus tibalik. Ai corona mah makhluk Allah, moal kumaha tanpa izin Gusti Allah. Lalu kumaha tuh cenah kami hayang aman tina corona, hayang teu sieun ka corona. Cak Allah lewat Rasulullah saha nu maca kahfi poe Jumat bakal dijaga ku Allah. Cahaya surat kahfi ngelilingan eta jelema, laju eta jelema bakal dijaga tina wabah bala bencana termasuk corona. Poe Jumat maca surat osok. Alhamdulillah. Anu osok teruskeun nu tacan Jumat payun mulayan. Insya arek teh moal. Heuh nya cuan ye. Kan lamun muludan misalnya beres muludan Jumat isuk maca kahfi berarti muludan aya buahan. Berhasil. Bener teh? Awas ceng, ngane kotok pusing-pusing. Tuh di luhur kotok geus tumpul bae tuh. Paling hangat satu. Maca kahfi poe naon? Sekali deh poe naon? Beres maca Yasin isuk-isuk teh. Wa ilaihi turja'un. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitab wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyunzira ba'san shadidan min
ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا. Sampai akhir surat Kahfi ahada nu maca eta bakal aman langsung nu ngajaga na Gusti. Ibu mah loba pagawean sih nya. Nyusuh teh alin. Nyapu teh nya. Jam bapana mah tiluk daekeun nya. Sok daekeun nya sesalaki. Henteu nya. Nyusuh teu daek, kukumbah teu daek dahar. Ih dasar lalaki. Ibu-ibu ngomong, Haji Budoli, ieu mah awewe ieu. Pan lamun cenah maca Kahfi sampai panjang kitu teu kaburu ieu pagawean. Sanajan repot ge, ulah dilewat poe Jumat eta minimal 10 ayat di awal surat Kahfi datang kana Rosyada. 10 ayat Allah bakal ngajagaan kaulah. Amin ge. Deui atuh. Nu leuwih bedas ge. Poe Jumat maca atau rek sare Bismillah 20 hiji kulhut tilu tiupkeun ka dampal wah sakumaha Rasulullah ngajaran usapkeun balurkeun ka sakujur awak dijaga ku Allah corona mah lumpat palak hiji Anas hiji tambah ayat Al-Kursi tambah ayat kursi lanjut tungtungan deui cek urang ge ku akhir surat Kahfi itu kayak gimana kayak itu baik pan ngabalasan WA di grup Kahfi bari orang santai nek sarenya punya innal ladzina amanu wa 'amilus solihati kanat lahum jannatul firdausi nuzula khalidina fiha la yabghuna 'anha hiwala قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. Asok nek sare maca eta asok urang mah tilok nek sare ge kasarean nyekelan remote TV tadi nanempo si Andin we da ibu-ibu kasih Andin apaleun isuk-isuk ngobrol jeung baturna teu nyangka ing dia si Elsa jahat horeng tak budak tapi mah poho Andin mah teu poho sinetron mah teu poho WA mah teu poho Facebook mah teu poho Twitter mah teu poho laju di mana ge WP mah aya Quran mah eueuh inna lillahi wa inna ilaihi raji'un sadaqallahul ya orang bakal maut ya neng geulis si ayeuna 15 tahun yang akan datang peot nini euy nu kolot ayeuna urang teh dibere ku Allah kesempatan dia puntennya ieu mah sanes nanaon ieu awewe mun 50 kaluhur 60 eta sok eureun headna baki cak budak teh menopos masa terang dari head syahwat turun keinginan biologis pun menurun naon eta hikmana Allah karunyaeun geus kolot supaya loba istighfar loba ibadah geus teu head deui baheula bege geus loba urusan head baheula bege geus urang loba katinggal ibadah ayeuna cak Allah gerak tu dia baralik ka aing gerak ibadah geus teu head geus teu urusan kotor lalaki sarua bapak-bapak ku Allah dibere tanaga urang mungkin lemah
kejantanan mungkin menurun, vitalitas hampir sirna, nu tadina baga ayeuna mah tawadu pe. Kahayang mah gede aya tanaga eueuh ngahegak-hegak doang. Tinggal becak pamajikan lah ngabecek-becek doang. Pamuda repeh parawan cicing moal ngarti maneh mah urusan mes mewi mah. Sok inum obat kuat sabaraha diinum tetep moal bisa kuat deui. Naon eta hikmah ti Allah supaya ieu si Aki geus kolot ulah mikiran nu kitu bae. Geura pikiran dosa, geura tobatan dosa, geura istighfaran dosa, geura kodoan kewajiban-kewajiban nu kalewat eta ngaranna husnul. Ieu mah Aki ngabonceng pamajikan ka pasar Baros nyiar jajamu obat kuat pamajikanna sari rapet ngobrol bae di tukang jajamu gelasna merek kan katuker salah nginum pamajikan nginum jamu kuat salakina sari rapet datang ka rompok cang pamajikan kapan ieu urat kulat ting teretak uras ai kakak di mana aing di sumur keur naon keur kieu kebal amat aing teu bisa kieu rapat salah nginum lain wayang nginum jamu kuat bah geraan tobat istighfar minta hampura ke Allah supaya akhir hayat mawala ilaha illallah sehingga lamun mawala ilaha illallah Muhammadur Rasulullah tadi di awal sudah kita bahas Allah nu bakal nyesa umat Rasul di neraka wabeh bakal ka surga ku sapaatna Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan mulu dan urang ditampi ku Gusti Allah. Calikna urang dinilai ibadah ku Gusti Allah. Jeung sajumlah acara ieu mudah-mudahan di akhirat jadi tiket pikeun meraih syafaat Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dulur-dulur sakieu we nya kurang leuwih nanyunkeun di hampura wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.